Bismillahirrahmanirrahim. At-tawadu ari ieu eta bab tawadu. Wa ari itu tawadu khifdul janahi eta ngarendahkeun jangjang. Kinayah tina rendah diri. Wa ilanatul janibi jeung ngalemahkeun beuteung. Kinayah tina lemah lembut. Min ghairi khisatin tanpa gawe kasar wala madzalatin jeung teu hina. Wal maksudu jeung ari anu dimaksud minhu tina itu tawadu. Ieu tau kulli dzi haqqin eta mikeun ka saban-saban anu ngabogaan hak haqqahu kana hakna itu kullun. Fala yarfa'u atuh teu ngangkat itu si jalma. Wadi'an ka jalma anu hina andarojatihi tina darajatna itu man si jalma. Wala yunzilu jeung teu nurunkeun teu ngarendahkeun itu si jalma saripan ka jalma anu mulya an maqami tina maqamna itu si jalma. Wa huwa jeung ari itu tawadu min asbabi rif'ati eta tetep tina pirang-pirang sababna luhur. Wadawai saropi jeung pirang-pirang anu narik kana kamulyaan. Kala parantos ngadawuh sa nabiyu kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana duhan man. Man ari saning jalmana tawadoa eta tawadu ieu man lillahi karena Allah rafa'a tah bakal ngaluhurkeun Gusti Allahu ka itu man.